puasa. Hararese. Kalian nanya bisa seketik kita udah minggu tersebut. Di awalnya obat kali hese ke obat kali lebih. Hayang kulit, hayang keping, hayang kuning, hayang gising, balik, rek sekolah, rek pasar, rek hajan, rek rajaan, hayang terkenal, astagfirullah. Apa dia kerajaan? Kayak nyebutkan tidak bisa. Ngawadutan lebih kaki itu. Kamu ngecek Pinocchio udah irung Spanyol ngecek. Ayo ngecek tibakan panjang kalau ada mes tadi. Semoga duit. Bayar sih. Nah, ini kalau kamu terus kan. Semoga duit hese kan ternyata. Semoga duit. Bayar. Sudah, bayar. Semoga duit. Bayar. Pembakaman sahur. Semoga duit, semoga bias, semoga rokok. Iya, nyanyi oke. Nyam. Di sini latih nyanyi ketemu materi dari kita ceramah lagi saja mesti 20 menit kan nerangkeun corona pan silakan. Ngan beureun pelajaran sederhana nama sieun ku corona kudu sabab rasa sieun ieu teh mangrupikeun janji ti Gusti man ulah nepi ka sieun kaleuwihan nepi ka ngelehkeun sieunna ka Gusti. Mudah-mudahan sing aya manfaatna amin ya Allah ya rabbal. Dimastarkeun asup kana wajan kurun jadi butunun supaya gampang nyebutkeun orok di jero beuteung can jelas jenis kelamina lalaki awewe ceuk parajik teh tadi ibu-ibu tukang kokodok momok teh eta si orok di jero beuteung teh disebut weh utun inggi padahal tina kata butun. Jadi loba urang teh bahasa serapan tina bahasa itu teh ngan geus teu karasa eta teh bahasa luar asa we dipilih ku bahasa urang padahal beunghar keneh bahasa Sunda. Sok ibu tapakuran bahasa Sunda lamun naik kaluhur turun kahanap asup kajero kaluar bijil ini kreatif ini miskin kosakata. So ganti ku bahasa Indonesia naik ke atas turun masuk keluar bijil awan bahasa zona saya atuh meing bahasa Indonesia pan eleh bahasa Indonesia ge sok taroskeun ka guru simkuring kali keluar ke mana? Cekur simkuring nya ka mana? Mau maneh keluar mah tuh. Coba tanya gitu. Ibunya menang nyian manusia tapi menang nyian Allah. Sameme universitas aya, sameme ilmu astronomi dibukukeun, sameme para profesor lahir Al-Quran di masa jahiliyah dengan berani mengatakan inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran padahal jelema can aya anu angkat kaluhur padahal can aya jelema anu naik ka bulan. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantun nyebatkeun bahwa bulan sadayana ayat 12 dimimitian ku Muharram ditungtungan ku Zulhijjah dimimitian ku Januari ditungtungan ku Desember lain menang manusia ala kadar ngaran beureun menang manusia hakikatna jumlahna 12 eta teh menang Allah. Bukti Al-Qur'an bener baheula bener ayeuna jeung bener nepi ka iraha wae oge bulan teu kantos nambahan. Sugan ayeuna ilmu pengetahuan maju universitas didirikeun sarjana fabalata profesor geus bararota manawi bulan teh kena jadi 13 moal bisa lamun bulan nepi ka ayat 13 berarti geus nyalahan Al-Qur'an. Silahkan debatkan, diskusikan dan musyawarahkan profesor yang error atau Quran yang salah. Yakin seyakin-yakinnya Al-Qur'an bakal menang sabab Al-Qur'an dauhan kalamullah. Jadi jumlah bulan anu 12 lain menangin profesor. Ala kadar tadi Januari cenah ieu mah bulan Islam. Muharram Safar mah Januari Februari mah lain bulan
umat Islam an pedah beda nyokot aturan. Itu mah tina pergerakan matahari, ieu mah tina pergerakan bulan. Dicoba antara bulan jeung matahari, anger jumlah bulanna 12. Henteu sugan pedah bulan mah leutik, matahari mah badag, bulan mah cenah 11,5 jumlah bulanna teh. Matahari mah cenah Masehi 12,5. Henteu dan cek Quran kudu kitu. Jalmi kafir najan pintar teu bisa nentang kana hukum Al-Qur'an. Tunduk jeung patuh bahwa jumlah jumlah bulan teh jumlahna aya 2. Tapi di akhir ayat Allah nyebutkeun wa minha arba'atul hur. 12 bulan memang aya jumlahna. Cek Allah tapi nu opat dibere kaistimewaan ku kami, dimuliakeun ku kami tanpa ayeuna urang nyaho naon alasanna eta bulan dimuliakeun ku Allah. Sebagai contoh, ayeuna urang sadayana aya dina bulan Rajab. Saha anu bisa ngajawab kunaon bulan Rajab make jeung mulia? Pajarkeun teh ku sabab aya Isra jeung Mi'rajna baginda Nabi. Jawabanana sameme Isra jeung Mi'raj bulan Rajab geus mulia. Ngan katambah-tambah muliana ku ayatna Isra Mi'raj. Jadi kunaon atuh bulan Rajab make jeung mulia? Yakin jeung pasti teu aya pernah jawaban sabab menentukan kemuliaan hak prerogatif Allah tanpa disebutkan alasan. Allah memuliakeun kana ieu bulan. Anapun tadi aya Isra Mi'raj lain ku sabab jadi muliana tapi tambih-tambih kamul. Terus naon atuh Ustad maksudna make jeung nerangkeun eta bari jeung jojorowokan maksudna kieu lamun ku Allah ieu bulan dimuliakeun urang ulah sok ngahinakeun kana ieu bulan. Lamun ku Allah ieu bulan diistimewakeun urang ulah sok nyapirakeun ka ieu bulan. Lamun urang wani-wani tojaniah jeung Allah siap-siap ibu bapak sadayana tempat pangbalikan urang teh nyaeta bendukna Allah. Kali deui lamun wani-wani urang jeung Allah tojanya ku Allah ieu bulan dimuliakeun tuluy ku urang disapirakeun tojanya bertolak belakang siap-siap urang sadayana bakal dipika benduk Gusti. Kumaha Ustad maksudna kudu dimuliakeun bulan Rajab teh? Tantos eta anu bakal dibahas salah sahiji materi dina ieu saat. Dijawab ku sim kuring sok muliakeun ieu bulan Rajab teh ku cara ngamuliakeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ieu bulan. Salah sahijina ngamuliakeun bulan, ngamuliakeun waktu teh carana ku ngalaksanakeun saum sunat dina eta waktu. Sakali deui salah sahijina lamun urang hayang ngamuliakeun ibu bapak sadayana kana waktu maka salah sahiji carana ngalaksanakeun saum sunat puasa sunat. Jeung saha Ustad make jeung kitu tinggal dina riwayat Kangjeng Nabi ditaros ya Rasulullah kunaon make salira make jeung saum dina dinten Senin. Cek Kangjeng Nabi teu naon pedah we abdi lahir dinten Senin abdi ngamuliakeun kana poe Senin maka abdi puasa dina poe Senin. Bukti bahwa ngamuliakeun waktu bisa ku cara ngayakeun puasa sunat. Geuning cenah Ustaz eta jeung aya Kemisna Rasulullah ditaros deui geuning ya Rasulullah Gusti Rasul teh saum teh lain Senin hungkul geuning sareng Kemis apan Gusti Rasul lahir mah dina dinten Senin nah Kemis make jeung puasa pan maneh teh nyahonya di meja adu kami dina dinten Kemis teh yauma tu'radul amal poe di mana amal bakal disetorkeun ka Gusti Allah. Jeung kaula teh ngamuliakeun kana poe Kemis sabab amal anu dilakukeun ku urang salila Senin saminggu bakal disetorkeun ku malaikat teh ka Allah ka ahli kubur urang. Lamun ahli kubur urang mah geus ngantunkeun rama urang geus ngantunkeun ibu jeung bapak urang geus ngantunkeun dibawa eceut giridig amal urang teh poe Kemis teh pas sore ka saha disetorkeun ka ibu jeung jadi bapak diketrokeun assalamualaikum dijawab waalaikumsalam saha abdi malaikat
Aya naon Gusti malaikat make jeung nyamperkeun wayah kieu rek nyetorkeun amal anak maneh. Yeuh tingali sia anak maneh salat taradaek sedekah can pernah maca sholawat anti bahkan ngabid'ahkeun muludan jeung rajaban. Tah sia amanah. Naon anu terjadi euceul ka ahli kubur? Tambah hideung, tambah cilaka ahli kubur ku sabab amaliyah ahli waris. Jadi bohong lamun aya jelema nyebutkeun teu aya kaitanana antara nu hirup jeung anu maut. Singkat nama geudeut nya eta waktuna mepet atuh dah yang lengkap. Aya dina kitab Tadhkiratul Maut. Kuibu baca hadis tentang bagaimana riwayat-riwayat anu bieu kusin kuring diriwayatkeun. Ieu mah singkat beda tadi sajam pun kasampeur materi kan itu kan. Hiji teh. Nomor kedua aya hadis anu jelas ngauningkeun sahih kacida. Disebut nasor kangjeng Nabi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sur para sahabat nadaba ila saum miwarang nyunatkeun kana puasa min ashhuril hurum dina bulan anu dimuliakeun ku Allah wa razaqun alih bahwa bulan Rajab teh termasuk salah sahiji bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Maka saya kacida lamun ibu jeung bapa seueurkeun saum sunat tidak biasa si Rajab. Berarti urang teh geus luyu jeung naon rupi anu dikeresakeun anu dicontohan ku para nabi khususna bedituna luyu jeung parentah Allah memuliakeun kana ieu bulan Rajab. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Nuka dua mah hirup di zaman hirup di zaman sekarang mah siapa hirup di zaman bapak-bapak nalepak mikir terus tekuat yang bawa bener. Oh, dia sekali ketemu begituannya. Hirup di zaman bapak-bapak pamajikan anjukna bener Pak? Mun pasea tara make naon atuh mah pasea tara make kutang barek pasea mah make kutang geus naon sampai dari pasea miraku cek pasea jeung bapana kela bapana kalau anak kutang sok dari anak pasea henteu ngagomol heueuh tapi alus pedal politiknya lamun kira-kira rek pasea mendingan tong make emosi tong make kutang mah teu pasea meunang ngantong make kutang nya teu jadi jawab heeh siap. Tuh lihat dia nyanyi materi dia tuh mau sampaikan mungkin nuliskeun nyanyi-nanya tahun hari materi heula. Hiji cara memuliakeun ieu bulan Rajab teh ku cara nyeurkeun puasa. Ustaz abdi can kasamper puasana meungpeung aya waktu keneh ece dan teu dititah puasa sabulan pun da lain Ramadan. Henteu dititah sugan kudu puasana poe Minggu, kudu puasana poe Senin, kudu tanggal 1, kudu tanggal 2 henteu. Anapun saur para ulama eta mah enggak saya tadi di tanggal 1 ngan urang atuh urang tadi nu geus kaliwat. Aya bejati orang kulon better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ece, yuk urang saraung Rajab dinten enjing. Enjing teh dinten naon?
Dinten Jumat, lamun Jumat engking diangge puasa, wayahna kudu puasa jeung dinten Sabtu. Jadi Jumat mah cek guru simkuring, Jumat, Sabtu jeung Minggu mah teu kengeng puasa tuh tunggal. Naon sababna mun dijelaskeun ayeuna moal kaburu waktuna. Heuh kewe deui eta mah penasaran gampang menang deui we. Apa? Nu kadua ayeuna mah diringkas. Kumaha Ustaz cara ngamuliakeun bulan Rajab teh? Cara ngamuliakeun bulan Rajab nu kadua, ibu bapak tinggal dina nami ieu bulan. Ieu bulan teh nomor kahiji disebut nate Syahrullah, bulan Allah. Sabab Allah langsung turun tangan, Allah langsung ikut campur ngamuliakeun kana ieu bulan, maka diaranan Syahrullah. Nomor kedua ieu bulan teh boga ngaranna Syahrul Istighfar. Naon cenah? Naon atuh make jeung kudu diaranan Syahrul Istighfar? Diaranan Syahrul Istighfar teh ieu bulan teh ngandung harti jeung ngandung parentah ka urang sadayana, urang kudu nyeurkeun ngaos istighfar. Sabab ku Allah lawang hampura dina ieu bulan dibukakeun saluas-luasna. Akang nu pernah puniko istighfar kan? Akang kasep ganteng ieu pernah ngaduakeun awewe istighfar. Ece pernah unyang anyuk teu bebeja ka salaki istighfar. Bapak pernah ngeuseup nepi ka ninggalkeun salat istighfar. Bapak pernah hamandian hayang tuluy diadukeun istighfar. Bapak pernah meuli manuk nepi ka dijudikeun istighfar. Istighfar dina ieu bulan, sabab ieu bulan boga ngaran Syahrul Istighfar. Seurkeun ku urang istighfar. Eceun kerusung ayeuna rek dibuat astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Eceun anu rek ka warung bari lempang astagfirullah, astagfirullah. Bapak anu rek angkat ke kantor astagfirullah, astagfirullah. Saya kanten upami istighfar tadi tambihan. Hiji ditambihan anak ieu astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi wal jibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Lamun istighfar ditambahan ku kalimat pieu nu ngaretel panjang eta teh bakal ngajadikeun urang jalma nu leungit sifat egoisna, jalma nu leungit tina sifat anu mementingkeun kana diri sorang. Sedangkeun Kangjeng Rasul mah ngewaleun kacida ka jalma anu egois teh. Mana buktina aya di hareup penjelasan anangan moal kaburu kumaha tuh Ustaz gampang menang deui we. Kita moal kaburu waktuna. Nu kadua, ece Bapak Ibu sadaya lamun hayang ditambahan ieu istighfar teh kalimatna lamun anu teu tadi tambahan ku kalimat teh geus populer. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu. Lamun ditambahan kalimat eta Allah bakal resepkeun pisan ka urang, Gusti Rasul bakal nyaheun pisan ka urang, sabab urang bakal termasuk jalma nu ngadawamkeun kana taubat ka Allah, ngaku kana dosa, minta hampura tina sagala dosa. Dipikanya aku Allah lain ku sabab urang loba amalna, tapi ku loba tobatna. Saya kanten lamun ku jadi tambihan nanti istighfarna nangis sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu. Wah, banyak tiga beres. Mata disebut nage sayyidul istighfar. Saya kanten lamun ku eta istighfar teh digentos ku kalimat eta. Bakal ngajadikeun ece jalma anu hebat sabab ece gentle ngaku kana dosa. Wa aku bidanbi ngaku kana dosa, ngaku Gusti abdi ngaku ieu dosa teh seueur abdi teh hampura ku Gusti. Naon sababna? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dituntun Allah bisa ngahampura
baik RT, baik RW, baik TNI, baik Polri, baik gubernur, baik ayeuna presiden, moal aya nggak bisa ngampura dosa abdi Gusti illa anta kecuali anjeun. Mulia lamun urang dina ieu bulan nyeurkeun naon istighfar. Dua, cara ngamuliakeun bulan Rajab. Naon Ustaz nu katiluna waktuna tos seep sim kuring malamun di piwarang sajam tara di langkungan sabab yakin ongkos ge geus dipaskeun jeung pamenta. So ayeuna Bapak lamun katu supir angkot, Pak kacilin cek tukang angkot di langkungan mah gua abdi ka Sinangkarta we dilungsurkeun wios gratis. Bade lungsur di Sinangkarta bade anggar di Cililin. Tah abdi ge kitu najan di langkungan ge alim sabab teu geus we nepi ka dieu mudah-mudahan sing aya manfaat berkahna najan saeutik tadi sing kaharti atau mudah-mudahan sing biasa diamalkeun ku urang sararea. Maksud hati mah loba ieu teh ngapalkeun mah rek nerangkeun itu rek nerangkeun ieu si horeng si mana horeng geuningan cai ge can ka inu oh hayang sholawat babarengan teu nyaeta ari kitu teh sok nambahan waktu geus teu kuat gitu hayang geus teu kuat hayang sholawat gitu oke itu vokalis ulah lah wah ipa jeung barang mah ustaz bae lah